Naon Yen? Mana Jot? Ada kemana Jot? Nya kieu Yen jenuh di imah gitu. Ngulin ningali maneh. Ai barudak kamara. Yah, nya tuh aing di desa adurukan ieu aing. Yen, geura atuh di duru kula dikoreh-koreh wae. Heeh, yeuh arek yeuh. Inilah kayak hirup lah. Ya, sebenarnya tarik kemana sih? Dari dia mah barudak. Ya kieu aing mah da yang ulin ke maneh atuh da rudak ge, da jenuh di imah teh. Maneh ti jambara Yen di dieu. Ih, aing mah isuk ya tuh, ngali bersih aing di kumpul-kumpulkan tinggal didudukan lumayan ayaan. Eta kuliah da bara sih mah. Ya kuliah mah aya pakai meuli pakan manuk mah. Iya, Jatca ngomong-ngomong enak kelas baraha? Ya, orang ini kelas 2. Oh, berarti 1 tahun deui meureun. Emang kuliah sih? Ya, sarua 1 tahun deui kita urang pengangguran. Ya nyentong atuh orang cita-cita ge luhur keneh. Aku Tanya heueuh. oh, halus atuh Jatca boga cita-cita luhur mah. Pulakus aing mah sakola belentang-belentong. Sia ayeuna nu bener sakolahnya. Ya orang ya bakal bener sekolah mah. Da urang ge rek nambah kolot, gawe, boga usaha, geus wah lah pokona mah. Yang asian orang rek belinya udah di dieu jenuh barudak. Heeh, sarua di dieu aing nu komo aing teh isuk ya. Ya. Siap. Siap. Ade. Yuk. Duh, modal geningan ya. Goblok. Ngangge istirahat heulan ah. Duh, jam baranya enak ya. Geus rada sore ya ah. Balik lah. Pagawean geus anggeus ieu. Tuh, poho ieu manuk aing teh diampikeun hiji deui ya.